Meni rariuh jasa cuman perkara memek apan. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadikan ayeuna teh bulan Agustus, lebih tepatnya tanggal 17. Nah karena setiap tahunna di Rumpin teh aya acara anak murid SD di setiap sekolahan waya di Rumpin itu pada camping di BLK Kecamatan Rumpin ya guys. Jadi orang teh berangkat ti isuk supaya menang ka bagian pendaftaran tampil di panggung jeung bisa ka bagian tempat tenda anu ngeunaheun. Sanggeus datang teh ternyata pajubel ngantri jasa. Ari sugan teh bakal rehe keneh. Ai horeng antrina siga keur aya babagi sembako. Nges beres pendaftaran, langsung gercep neangan tempat jeung masang tenda perkemahan. Bari neangan nu ieuh supaya beurangna ulah ngelekeb. Pokona mah langsung di out-out weh ieu mah. Tendana langsung dipasang. Soalna masang tenda oge lumayan rada lila. Butuh effort pisan apalagi tendana gede. Jadi kudu bener-bener pas pisan palabah masangna. Ulah sampai siga tenda alo urang nu SD Tambilung. Kan masangna tadi nama pas pisan di pinggir tenda nu ieu. Mending geus digotong ka dieu, digotong ka ditu. Dibenyeng dipindah-pindah dibulak-balik. Ngan henteu meureun eta tenda nonggeng mah. Arek dibantuan tapi ieu ge keur masang. Ditambah acak-acakan keneh can rapi. Oke lanjut. Ieu teh tendana geus rengse. Terus anak murid pada persiapan bebenah di jero tenda. Karena kedeung deui ge aya acara karnaval. Dititah buru-buruna malah pada bercanda memek apan. Jadi nawe langsung didangdanan kubu Amel jeung kubu Lucy hiji-hiji. Ngan eta tedekeun cicing seserian wae. Komo si Siti manggeus mamawa panci arek naeur cai siga namah di jalan. Bener-bener aya wae piseurieuna Siti. Kostum baju nage beda dari yang lainnya nama. Jadi ibu-ibu daster. Oke lanjut. Iya karnaval nate geus pada mulai. Karena disesuaikan sabaris-sabaris jadi rada antri. Nah sekian lama nungguan antrian akhirnya nonghol juga si Siti. Di Rumpin teh emang geus biasana ngayakeun acara karnaval di setiap tahunna ya guys. Menyambut perayaan 17 Agustusan. Jeung paling rame banget sih menurut urang mah. Kehutanan BLK dipenuhi murid SD Rumpin. Di ujung nepi ka ujungna deui ge meuni pinuh. Pokona mah resep we lamun Agustusan di Rumpin mah. Di tanggal 15 na oge mending geus rame pisan. Tapi ngomong-ngomong ieu lumayan rada capek guys. Lumayan luas oge sih ieu ngurilingan BLK. Tapi enggak apa-apa. Rasa capek teh karasa karena ditutupi ku rasa resep jeung bunga. Bisa babarengan kapanggih kumpul jeung warga Rumpin. Iraha deui kan kikieuan. Iwal teh satahun sakali doang bisa kumpul di dieu. Jeung sekalian urang teh nyieun vlog buat kenangan mereka lamun geus pada dewasa. Karena tahun hareup mah geus pada lulus di SD. Tadi nama orang teh arek make masker, malah ulaheun ku barudak. Cenah kumisna teu katempo lamun make masker mah. Tapi jujur orang teh isin bisi aya nu waweuheun bahwa orang teh sok ngonten. Ieu geus balik deui ka tempat. Nah, mungkin sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.